Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patapang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda anu dipancaruaskeun ti Kandaga Kidagar Spesial YouTube. Urang ngarengsekeun padaran carios warisan iblisnya lelakon Arya Edan si Jawara Budak Malaikat. Urang tamatkeun wengi ieu dina bagian anu ka-85. Pamirsa, mugi wae pamirsa di mana bae ayana aya dina kasehatan lahir sinareng batina teu kirang sapapaosna nya. Jag-jag waringkas jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Amin ya rabbal alamin. Satacan aki madar dongeng mangga kang yen nembean manco nembean ngadangukeun subscribe heulanya di toel tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi wae ieu lalakon sasieun sambeujeureun mah nya salian ti hiburan aya hikmah anu tiasa dicanak kangge contoh atawa pipieunteungan urang hirup kumuh di alam dunya. Urang ngambarkeun deui pamirsa sama kabuitanana samakna sor bajigurna. Mangga kaparayun sadayana prung Iblis ranggep jiwa nunjalkeun dua sukuna kana batu nu aya di satukangeunna blesat bae bari nangkuban awakna teh nyuruwuk tarik karah malaikat liang lahat nyusur keusik. Dua leungeunna geus siap pikeun ngarabut kitab hideung anu aya dina beuteungna Gumara. Sanajan geus satu parna pisan, Gumara masih bisa ngaduga gerakan nu jadi lawan. Bari ngagerung nahan kenyeri dua sukuna ditilep ka luhur tuluy awakna gerentel yang hareup ke arah datangna iblis rangkep jiwa. Dua sukuna digesekkeun kana kitab hideung kadenge sorang ngaguruh laun. Iblis rangkep jiwa ngagebeg tapi manehna lain nyingkah. Kalah muterkeun badana tepi ka sukuna teh jadi yang hareup ke arah malaikat liang lahat. Ngagunakeun sakabeh sesa tanaga jerona, iblis rangkep jiwa ngajejekeun dua sukuna kana kitab hideung. Wudug buar. Malaikat liang lahat ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat awakna macang kaluhur ngalayang di jemantara tuluy nutug ragrag kaluhur cai kedung. Bareng jeung eta ku sabab kitab hideung dijejek tarik kedua sukuna iblis rangkep jiwa, kitab hideung jadi ngaluarkeun dua gelombang kekuatan anu rongkah. Sorang ngaguruh kadenge rada tarik. Des ngacoba. Iblis rangkep jiwa ngeceak awakna mecleng tarik badaug malaikat leupas tina panyakelna tuluy awakna teh neunggar sabora batu tepi ka bala lencar. Tuluy awakna eureun sanggeusna katahan ku hiji batu anu badag. Iblis rangkep jiwa ngarumpuyuk di dinya getih hideung ngucur tina liang irung jeung bahamna. Kalayang kejebur cai kedung pikeun ka sakitu kalina muncar tuluy ngagalombang. Bayu bajra anu harita ngolebat ngudag muridna eureun di sisi kedung. Sedangkeun Arya gancang ngagajleng nyamber braugna anu ngagoler dina keusik tuluy ngolebat ka sisi kedung. Di satukangeunana nuturkeun Putri Sinding jeung Raden Mas luhur langit oge incu dewa jeung Dewa Orok. Kabehan rangtung di sisi kedung kayan sakadapan masimpe. Arya rutret ka kenca jeung katuhueunana tuluy Arya teh ngagajleng ka jero kedung. Kejebur. Cai muncrat Raden Mas luhur langit gegelendeng sabab beungeutna kasimbuhan pisan ku cai kedung. Beungeut anu tadina dihideungan ku arang teh jadi ulang belong sabab arangna laluntur
Putri Sinting ciceleukeut tekan yang syurikeun. Di jero kedung Arya ningali awakna malaikat liang lahat anu rek mumbul deui ka luhur. Gancang Arya ngahadang leungeun kencak atuhna langsung nyeklan kitab hideung dina beuteungna Gumara. Sakali narik ge tali anu nalian kitab hideung teh pararegat. Tapi karake Arya nyeklan kitab hideung ti arah dasar kedung kadenge sora anu ngahiung tarik. Neuteup ka handap Arya ngakebeg cai kedung ka tempo muih ngawangun jalur gelombang lempeng ka arah dirina dibarengan cahaya anu caang. Surti kana pibahayaeun Arya gancang ngadorongkeun leungeun ka tuhuna pikeun ngalepas tenggelan Sundrik Cakra. Wut blesat. Sinar koneng ngablesat cegur bledung. Cai kedung ombo teh ngagolak liar. Sakabe jalma nu nangtung di sisi kedung ngarasakeun taneuh anu euneur mani tarik. Malaikat liang lahat awakna katempo ngeblesat ka luhur sajauh 3 tombak tuluy nutu grag-grag deui ka jero kedung. Kejebur. Aya saurang jalma nu ngolewat keluar ti jero kedung tuluy nangtung di sisi kedung bari awakna oyag-oyagan. Aya jalma teh nyatana saurang aki-aki kulit beungeut geus karijut panonna celong jero buukna ponok geus huis kabeh. Ceulina make anting-anting tina tali warna beureum, kumisna panjang meh nutupan kana janggotna. Eta aki-aki teh make papakean warna biru kolot. Anehna sanajan kakarak muncul di dasar kedung tapi awakna sarta papakeana tetep bae garing. Si aki netep hiji-hiji jalma nangtung di sisi kedung. Kawas mimiti kamunculanana di kedung omo. Manehna teu lemek teu nyarita sakecap ge. Si aki tuluy netep ke arah kedung saterusna manehna lumpat tinggalkeun eta patempatan. Sigana bae si aki teh tatu di jero sabab karek ge lumpat aya kana 5 tumbakna. Si aki-aki teh batuk sababaraha kali. Sawaktu jalma-jalma nu aya di sisi kedung ngaliuk ka si aki calangap tuluy ngutahkeun getih mani gogolok-gokan. Arya harita sempat jungkir balik sababaraha kali di jero kedung. Sanggeus bisa ngawasa deui kana dirina manehna culang cileung neneangan kitab hideung anu sempat dicekelna. Kitab hideung teh leupas tina ceklanana sawaktu bieu bentrok tenggelan tanaga jero. Sabab napasna geus karasa eungap kulantaran lilating di jero cai, Arya tu gancang we ngojay ka luhur. Manehna hanjat di sisi kedung, Arya diuk dina bibir kedung. Nya harita pisan panonna ningali kana soehan-soehan kertas laleutik warna hideung anu ngambang pabalatak dina cai kedung. Syukur. Kitab hideung teh nyatana mah geus ancur. Gereneng Arya hatena ngarasa lugina. Sakabeh jalma nu aya di sisi kedung taya anu nyarita sawaktu ningali kitab hideung geus hancur lebur jadi potongan kertas anu lalemet. Sajongjongan Mas Simpe, Putri Sinting ngareret ka Raden Mas Luhur Langit pok manehna nyarita. Kitab hideung geus hancur sarta Raden Mas Luhur Langit anu ulasan arangna geus luntur ka simbah ku cai beungeutna jadi rada jelas katampo nyatana manehna teh iblis ompong ayana. Nyaeta dulur sapaguruna Ki Genang Panungtun teh. Gancang manehna nempas. Kitab hideung memang geus hancur tapi angkara murka jalma-jalma golongan hideung mah bakal eureun ku hancur na eta kitab warisan iblis. Rengse nyarita kitu, iblis ompong ngalengkah nyampurkeun ka Raden Mas Handap Bumi anu aslina mah Uyut Owah, guruna Jawara Bedog Malaikat anu harita geus diuk pareneng jeung Niluh Padmi. Diana pun lamping batu cadas bodas. Teu jauh ti maranehna diuk oge Ki Genang Panungtun jeung Wanoja anu di kukudung bodas. Karake Raden Mas Luhur Langit ngalengkah, Dewa Orok gancang ngolebat tuluy ngagajleng ka jero kedung. Kejebur. Naon anu dilakukeun eta jajaka? Kerendang Bayu Bajra. Dewa Orok harita ngadeuketan ka layona malaikat liang lahat anu ngambang di tengah kedung. Sukuna Dewa Orok teh mariksaan papakeana Gumara. Sanggeus manggihan anu diteanganana Dewa Orok gancang hanjat deui ka sisi kedung tuluy nangtung disagigireun Bayu Bajra. Aki, kuring mah ukur nyokot ieu
cek Dewa Orok bari muka bahamna. Hiji karet empeng kawas dot Orok ngalayang ka luhur. Cicing di saluhureun sirah Dewa Orok, teu lila eta empeng karet teh nempel di kana bibirna Dewa Orok. Tuluy kadenge sora dot 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 sababaraha kali. Bayu Bajra ukur teu bari teu nyarita. Saterusna Bayu Bajra teh ngolebat ke arah tengah kedung. Dua leungeunna nyamber awakna malaikat liang lahat. Sewaktu mulang deui ka sisi kedung, manehna geus mayang awak muridna nu geus eueuh nyawaan. Bari tetep henteu nyawara oge henteu neuteup ka jalma-jalma nu aya di sisi kedung. Bayu Bajra teh ngalengkah lalauna ninggalkeun eta tempat bari mawa layon muridna. Arya neuteup inditna Bayu Bajra bari teu puguh rasa. Harita Arya ingat ka iblis rangkep jiwa. Gancang Arya teh nangtung, tuluy neuteup ka arah di mana tadi iblis rangkep jiwa ngajoprak hanapeun batu badag. Tapi nyatana si aki-aki dugul eta geus eueuh. Arya culang cileung neangan tapi iblis rangkep jiwa bener-bener geus teu katempo aya di dinya. Manehna geus indit, sigana sieun nempo bujur anjeun yang sobat anjeun eta. Nu kadenge nyarita Incu Dewa. Manehna ngareret ka Putri Sinting anu harita ngadilak bari menelik. Samemeh Putri Sinting nyarita Incu Dewa miheulaan nyarita deui ka Dewa Orok. Empeng hidup geus mulang, urang geura indit, aya nu nungguan urang. Saha Guru? Dewa Orok kerung. Anjeun poho ka widadari cadar bodas, tuh manehna geus ngadago di belah ditu, bareng jeung si aki-aki gendut di baju hejo. Walau Incu Dewa bari nunjuk ke arah di mana si Wanu jadi di kudung bodas teh diuk digigireun ki Gendang Panungtun. Incu Dewa gancang ngolebat dituturkeun ku muridna nuju ke arah lamping pasir cadas bodas. Widadari cadar bodas ada yang gerendeng dina jero hatena kituna teh. Aing kudu nganuhunkeun ka manehna sabab geus nyalametkeun aing. Tapi saha sabenerna manehna teh nya? Katempona eta Wanu Jede loma jeung akrab pisan jeung Ki Gendang Panungtun. Muncul lagi bareng jeung Ki Gendang. Aduh, boa-boa. Arya rek ngolebat ka lamping batu cadas bodas tapi teu tulus sabab nampa Putri Sinting nu nangtung teu jauh ti dirina ngadadak ngadalig deug tuluy nyolon todrek labu. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukanku afiliasi di Shopee. Saha bae pamirsa anu paling ngagaleuh buku-buku dongeng Sunda tanapi ikat Sunda. Tiasa lebet ka ngaklik seratan produk di pojok handap ya video tanapi dina link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Diklik we heula pamirsa parantos lebet ka aplikasi Shopee namanya. Pamirsa oge bebas bade ngagaleuh naon bae oge asal ngalangkungan dongeng aki eta teh sami sareng we ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pamirsa kana perhatosanna urang teraskeun dongengna. Arya gancang nyangke Putri Sinting, leungeun gatuhna meulit kana cangkeng lengkehna si Wanu Jagelis, tuluy leungeun kenca Putri Sinting teh disampaikeun kana pundukna. Putri Sinting rek ngab nyarita tapi Arya gancang miheulaan. Ulah nyarita heula sigana anjeun masih tatu di jero. Putri Sinting memang teu jadi nyarita tapi kalah meureumkeun panonna bari bibirna tetep ngabuka saeutik kawas anu ngahaja nangtang kawanina Arya. Arya teu wani ngalayanan sabab ningali sakabeh jalma keur neuteup ka arah dirina. Arya ngalengkah ka arah pasir batu cadas bodas bari nyangkeh Putri Sinting.
Sewaktu Arya jeung Putri Sinting tepi ka tempat jalma-jalma anu keur ngarariung, iblis ompong kadenge seuri ngahehe meni panjang ditembal ku ngabarakatakna seuri uyut Owah. Ki Geneng panungtun ukur cicing sabab teu nempona naon manehna mah incu dewa jeung dewa orok silih teuteub teu ngarti. Niluh Padmi mah ukur menelik sedangkeun Wanoja di kukudung bodas ngabalieur bari narik napas panjang. Sita resmi, aya naon ieu teh tebi ka jalma-jalma sari-sarian gawas ningali anu lucu. Cek Ki Geneng panungtun bari ngarahkeun paneteupna ka arah Wanoja di kukudung bodas. Sita resmi, ngadadak Arya ngagero bari kawas anu hayang sajeleng-jelengeun luncat. Tapi ku sabab Putri Sinting aya dina sangkehanana Arya ukur bisa ngadorong beungeutna ka hareup bari katempo reuas. Di hareupeunana Wanoja di kukudung bodas anu disebut Sita resmi katempo salah tingkah manehna neuteup ka Arya bari jeung ngabatin. Manehna teu poho kana ngaran aing. Tapi nah manehna teh masih sok remen nginget diri aing. Tapi disagigireunana aya Wanoja geulis tangtu manehna geus poho ka aing. Lamun guru bieun teu nyebut ngaran aing. Kunaon kudu kieu atuh nasib aing teh. Nah masih pantes aing inget baik satasono bae ka manehna. Padahal aing yakin dina hatena mah eueuh ngaran aing. Komo tepi kainget ka aing mah. Aing teu bisa lila-lila di dieu. Jalma anu dipikasona ku aing aya di hareupeun aing bareng jeung saurang Wanoja geulis. Aing embung parasaan aing teh jadi rubah. Keun bae manehna rek jeung awewe sejen ge asal ulah hareupeun aing. Sangan parasaan ieu teh teu rubah. Tuluy ngaleungit lalahunan. Guru upami teu aya deui anu kada dilakukeun. Saya nama urang teh angkat bae ti dieu. Ceuk Sita resmi ka Ki Geneng panungtun. Oke heula, Arya kadenge nyarita tuluy neuteub hiji-hiji jalma nu aya di dinya. Kuring teh ngahaturkeun nuhun pisan ka sadayana. Ka Dewa Orok, Aki Incu Dewa Sita resmi, Ki Geneng panungtun, Aki Iblis Ompong, Eyang Guru sarta Nini Niluh Padmi. Arya rengku hormat ka hiji-hijina jalma anu aya di dinya. Jahanyam nyata nama anjeun. Kadenge Niluh Padmi nyentak bari langsung nangtung ngalengkah maju tuluy malik nyang hareup ka hareupeunana Raden Mas Handap Bumi alias Uyut Owah. Wan tahun-tahun diterangan nyatana anjeun aya di jieun kaula. Lamun seu kaula apa? Kaula teh sudi bieu ditulungan ku anjeun. Tapi pitulung anjeun mah bisa ngahapus dendam kaula. Ceuk Niluh Padmi bari ngangkat dua leungeunna ayeuna manehna siapikeun narajang. Ayeuna keneh anjeun teh kudu modal. Dua leungeun Niluh Padmi ngolebat. Kelah sawa nih, ceuk Uyut Owah bari dua leungeunna nahan gerakan dua leungeunna Niluh Padmi. Kabeh urang rengsekeun tapi ulah hiji. Niluh Padmi narik mulang leungeunna. Urusan urang bisa direngsekeun di mana bae ge. Sabab akhir urusan ukur perlu yang rahat bikin ngubur mayit anjeun. Bener tapi ucapan Uyut Owah teu kebat sabab katempas ku sorana Ki Geneng panungtun anu harita milu nyarita. Ulah sepi kaduruk ku parasaan, ku amarah. Sakabeh urusan bisa direngsekeun bari teu perlu ngabuka liang rahat. Kaula teu apal naon urusan anjeun jeung sobat kula Uyut Owah. Tapi daya salahna kula milu nyarita. Bereskeun sakabeh urusan di barengan hate anu lega, anu bangler, leungitkeun heula sangkaan goreng samemeh muka urusan. Sangkan ke hasilna hade. Benar pisan, tembal Iblis Ompong. Malah kami sakabeh miharep
urusan anjeun rengse dina jalan anu hade jeung dame. Pokoknya mah nu cadina dendam merubah jadi sono, nu cadina ceuceup jadi nyaah, nyarita kasar jadi silih rayu, nu tadina sundak sentak jadi silih usap gitu. Heg, jangan iyo kurang eleh. Ayo tunjukkeun tempat di mana orang bisa ngarengsekeun masalah orang. Akhirna mah Niluh Padmi ngeleh sanggeusna mikir leuwih panjang. Nah, Arya dengekeun, ceuk Iblis ompong ka Arya edan. Eyang guru hideuk rek nuntaskeun urusan anu penting. Jadi hideuk ulah coba-coba masang ceuli ngadedengekeun komo bari ngintip mah. Hidup ngarti. Sakabeh jalma nahan seurina ukur Niluh Padmi anu katempo kurawed haseum baeud. Bibirna manyun, uyut owah mah molotot harita teh ka muridna. Bari ngusap dadana hatena ngagarentes. Gara-gara ucapan si Balaka sarut, rancana aing jadi paburanta kabeh teu puguh. Nampo guruna molotot. Arya gancang nyarita tapi karage bibirna ngab guruna geus kaburu nempas. Balaka sadut, ulah cumarita deui di dieu. Urang papanggih tilu poe deui di tempat biasa. Arya ngancingkeun bibirna kabehan jadi sareuri, incu dewa tuluy nyarita. Panon poe geus mancaran ye, urang kudu ninggalkeun ieu tempat. Kituna teh bari ngalengkah indit dituturkeun ku muridna nyaeta Dewa Orok. Situ resmi nyekel leungeun guruna, tuluy diajak ngalengkah indit, tapi panonna sempet ngareret neuteub ka Arya. Teuteupanna kawas anu ngabudalkeun sakabeh parasaanana. Mun kongang mah situ resmi teh hayang cacarita panjang lebar duaan jeung Arya. Tapi kaayaan anu teu ngidinan, nyantukna mah situ resmi nuluykeun lengkahna dibarengan ku Ki Gendeng Panungtun. Uyut owah rek nyakel leungeunna Niluh Padmi, tapi Niluh Padmi nagancang epeskeun leungeunna uyut owah. Ulah coba-coba sia ngarampa awak kula. Anjeun kudu nyabarkeun hate ini, ceuk Iblis ompong bari nyakel leungeun Niluh Padmi. Anehna Niluh Padmi teh cicing bae, teuing ku sabab nindih amarahna manehna jadi teu sadar lamun Iblis ompong lalaunan geus nyakel leungeunna tuluy ditarik pikeun ngalengkah indit nuturkeun jalma-jalma anu geus leumpang ti heula. Iblis ompong sempat ngaliuk bari nyengir ka uyut owah. Sawaktu manehna leumpang parendeng bari nyakelan leungeunna Niluh Padmi. Uyut owah ukur ngarahuh neuteub heula ka beungeut muridna tuluy bari teu nyarita deui. Uyut owah oge ngalengkah nuturkeun ka Iblis ompong jeung Niluh Padmi. Kunaon anjeun masih cicing? Putri Sinting nyarita ka Arya. Arya ngagebeg manehna neuteub ka si Wanoja nu masih disangkeh ku dirina. Putri Sinting masih meureumkeun panonna. Katempo aya sesa getih dina bibirna, leungeun Arya launan ngusap getih dina bibir Putri Sinting. Bibir si Wanoja katempo ngageter. Kuring mersihan getih dina bibir anjeun, ceuk Arya, tapi hatena mah ngagerentes sejen. Duh, bibirna bener-bener endah pisan. Pika bitaeun. Lamun seug bae ngadadak bibirna Putri Sinting katempo ngabuka satengahna. Arya ngarasakeun getihna sur sareng dadana nepi ka ngageber. Teuing kunaon Arya teh lalaunan ngadeukeutkeun beungeutna ka Putri Sinting.
rasakeun Putri Sinting henteu nolak Arya beuki wani. Manehna beuki ngadeketkeun beungeutna tepi ka irungna antel jeung irung anu geulis. Bibir Joko nempel kana bibirna Putri Sinting, masih eueuh panolakan. Atuh Arya beuki wani, manehna nyium bibir endahna Putri Sinting. Tapi kan nyelepot. Pemirsa ampunnya. Mimitina mah karasahanna tapi tuluy karasa tiis sarta aya anu ngaganjel. Letah Arya oge ngarasakeun rasa pahang jeung pait atuh Arya teh gancang narik beungeutna. Harita kayaan geus caang sabab panon poe geus meletek ti belah wetan. Arya buncelik leungeun katuhuna anu nyangkeh Putri Sinting langsung turun ka handap tuurna karasa leuleus. Awewe digigireun Arya teh beunta, bibirna kunyam-kunyem, ayeuna dina bibirna katempo aya seupaheun. Bukna anu tadina hideung panjang teh geus rubah jadi bodas sarta ponok. Beungeutna geus rubah jadi saurang nini anu kulitna karijut. Sapasang panonna katempo sipit, teu lila eta nini nyikikik seuri. Ratu Peuting, ceuk Arya, bari langsung ngarumpuyuk labuh diuk sabapuurna beuki karasa leuleus. Beungeut Arya katampo bari beubeurem. Putri Sinting anu nyatana mah Ratu Peuting beuki tarik seurina. Disusul ku seuri anu tinggalak ti pentas ditu. Sora seuri ngaguruh minuhan wewengkon Kedung Ombo. Kawas anu ngahapus hawa maut anu cikeneh ngagantung di langit Kedung Ombo. Pamirsa sadayana. Lalakon warisan iblis tamat rengse dugi ka dieu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamirsa rengse oge nya warisan iblis teh di bagian anu ka-85. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bayayana anu satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran aki. Hatur nuhun pisan nya. Mugi-mugi sadayana atuh aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Aki anu ngadongeng ngahaturkeun nuhun oge nyuhunkeun dihapunten nya bilih salami medar ieu lalakon. Seueur pisan kakiranganana, seueur pisan awonna nya namina oge aki mah dalang heureuy. Tukang dongeng saayana pamirsa. Mugi wae dongeng basajan aki sanaos kitu oge nya katampi kalayan kabingahan malah mandar tiasa janten pangreureuf pamepes hate nya. Jadi ubar kasono ka zaman kapungkur di mana urang kapungkur mah hiburanna ngadepong paenan radio ngadangukeun dongeng-dongeng Sunda nya. Ayeuna mah dongengna aya di YouTube tiasa diputer atanapi didangukeun iraha bae oge. Sakali dia hatur nuhun ka sadayana atuh kurang tepang dangu deui di carios anu sanesna nya, carios anu enggalna. Anu palai neraskeun lalakon Arya Edan mangga atuh diserat dina komenan, anu palai diselang heula ku lalakon sanes atuh mangga oge diseratnya. Sakitu heula nu kapihatur hakina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios cagah hanca.